Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza fataha laka wijhatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha an qalla amaluka. Idza fataha di mana-mana mukakeun Allah laka pikeun anjeun wijhatan kana hiji warna minat ta'arufi tina ma'rifat fala tubali maka ulah merduli anjeun ma'aha sartana wijhah an qalla kana yen saeutik naon amaluka amal anjeun bifatil hamzati kalawan difathahkeun hamzahna ai bikilati amalika tegesna kana saeutikna amal anjeun. I'lam kudu nyaho anjeun anasalika kana saestuna salik labuda eta misti lahu pikeun salik fisulukihi dina sulukna salik min kathratil amali tina nyeurkeun pirang-pirang amal liyaqta'a supaya yen megatkeun salik aqobati nupusi kana pirang-pirang tanjakan pirang-pirang nafsu wayasilu sareng tepi salik ila hadrati rabbi kapayuneun Allah atanapi aya nu ngalogatan ka pangarsa Allah faida syara'a maka di mana-mana tumandang salik fil mujahadati dina merangan nafsu watolat sareng geus lila alaihi kasalik naon al muddatu mangsa rubbama kasalatah terkadang talangke atanapi ngedul salik an ba'di an wa'il ibadati tina sawarehna pirang-pirang warna pirang-pirang ibadah wal aurodi sareng pirang-pirang wirid alati anu rutibat ditartibkeun lati alaihi kasalik payah sulu maka hasil indahu disandingan salik naon syiddatul hammi bangetna susah wal gomi sareng prihatin warubbama tasawala sareng terkadang mapaesan lahu kasalik naon nafsuhu nafsuna salik atarka kana ninggalkeun bil kuliyati kalawan sama sakali ma'a kaunihi sarta kabuktianana salik qad hasola eta nyata geus hasil indahu disandingan salik naon-naon hiji warna min ma'rifatillahi ta'ala tina ma'rifat ka Allah ta'ala parsada teras nuduhkeun hu kasalik saha syaihu guru radhiyallahu anhu ila annahu kana saestuna kalakuan ida fataha eta di mana-mana mukakeun Allah lahu pikeun salik wijhatan kana hiji warna minat ta'arufi tina ma'rifat aya naoan tegesna hiji warna minal ma'rifati tina ma'rifat kaan arofa saperti yen terang salik bitoriki dzauki ku perjalanan perasaan annallaha kana saestuna Allah ta'ala hadirun eta anu hadir ma'ahu sartana salik mutaliun anu ningali ala halihi kana tingkahna salik aw arafa atawa uninga salik dzaukon kalawan perasaan annahu kana saestuna kalakuan sareng tingkah la fa'ila eta teu aya anu midamel eta tetep illallahu kecuali Allah bi an hasola kuyen hasil lahu pikeun salik naon tajalil af'ali tajali af'al alati anu huwa anu ari ladi tajali af'al awalu tajaliyati eta mimiti na tajali mimitina pirang-pirang tajali tegasna pertela indahu mungguh arifin palayu bali maka ulah merduli salik hina idin dina nalikana fatahallahu
bikilatil amali kana saalitna amal li anal qasda karena saestuna anu dimaksud minal amali tina amal al qurbu eta deukeut min hadrati rabbi ti pangarsa pangeran wa fathu tilkal wijhati sareng ari terbukana itu warna dalilun eta nuduhkeun ala dzalika kana qurbu ala annahu kana saestuna qurbu mu'tanan eta anu dinya-nya naon bihi itu qurbu wa innahu sareng saestuna salik saya siru eta bakal jadi salik min ahli wuddihi eta ti ahli anu dipika cinta ku Allah wa qad takunu sareng terkadang bukti naon kilatul amali saeutikna amal bisababi marodin eta ku sabab gering ya uku anu nyegah marod anhu tina amal faidah hasola maka di mana-mana hasil indahu disandingan salik naon-naun warna minal ma'rifati tina ma'rifat bi an arofa kuyen terang salik ananuzulal marodi kana saestuna turuna gering bihi kasalik khairun eta leuwih alus minasihati tinimbang cager lima karana aya perkara pihi anu tetep dina ma teh min tarokihi tina unggahna salik wa innallaha sareng saestuna Allah yaf'alu eta midamel Allah bihi kasalik makana perkara yuridu anu ngamaksud Allah kana ma fala yubali maka ulah merduli salik hina idin dina nalikana hasola bikilatil amali kana saeutikna amal painah maka saestuna Allah mafataha eta teu mukakeun Allah ha kana wijhah ayatil kal wijhata tegesna itu warna laka pikeun anjeun illa kecuali wahwa sareng ari Allah yuridu eta ngamaksud Allah ayat taropa kana yen madepkeun Allah ilaika ka anjeun ay yuwajiha tegesna madepkeun Allah ka anjeun bi fadlihi kalawan fadl Allah wa yakruba sareng yen ngadeukeutkeun Allah minhu ti an min ka ti anjeun wa yatajalla sareng yen mertelakeun Allah alaika ka anjeun bisipatihi kalawan pirang-pirang sifatna Allah wa asmaihi sareng pirang-pirang asmana Allah jenengan Allah walasaka sareng teu mangmang eta tetep anadalika kana saestuna itu yuwajihuka a'dhamu eta leuwih agung min kasratil amali tinimbang lobana pirang-pirang amal adzohiroti anu zohir alam ta'lamnaha teterang anjeun anna ta'arupa kana saestuna ma'rifat huwa eta ari Allah muriduhu eta anu ngadatangkeun kana ta'aruf alaika ka anjeun ay muhasiluhu tegesna anu ngahasilkeun kana ta'aruf lakapikeun anjeun bitori kita faduli kalawan perjalanan nugraha wal amalu sareng ari pirang-pirang amal anta eta ari anjeun muhdihan eta anu ngahadiahkeun ilaihi kana amal hak kana amal ilaihi ka Allah wa aya nama sareng eta di mana ari perkara tuhdi anu ngahadiahkeun anjeun hi kana ma ilaihi ka Allah mimma tinimbang perkara wa anu ari Allah muriduhu eta anu ngadatangkeun kana ma alaika ka anjeun fa inna hadiyatal abidi maka saestuna hadiahna pirang-pirang abid wa in kanat sareng sanajan bukti hadiah jalilatan eta anu gede atanapi anu agung hiya ari hadiah hakiratun eta anu hina binisbati kudinisbatkeun ila hadiyati sayyidi kana hadiahna sayyid atanapi dunungan wa in kanat sareng sanajan bukti hadiah qalilatan eta anu saeutik
ala anna hadiyatal abdi kana saestuna hadiahna abdi huna di dieu naf'uha eta ari kamanfaatan hadiah aidun eta anu balik deui alaihi ka abdi wala ala sayyidi jeung teu ka sayyid wa hasiluma sareng ari hasilna perkara atanapi kesimpulanna perkara dukiro anu geus dicaritakeun ma anak qalilal amali eta saestuna saeutikna amal mal ma'rifati sarta ma'rifat khairun eta leuwih alus min katsiril amali tinimbang loba amal biduniha kalawan henteu ma'rifat paidah salat maka di mana-mana hasil lisaliki kasalik naon ba'dul ma'rifati sapalihna ma'rifat yang bagi maka misti lahu kasalik naon ayu wajiha yen madepkeun salik qalbahu kana hatena salik ila hadrati maulahu ka pangarsa pangerana salik atanapi ka payuneun pangerana salik liyazida supaya yen nambahan maula hu kasalik min ma'rifatihi tina ma'rifat ka maula wa qurbihi sareng caket ka maula wayah tama sareng yen mentingkeun salik bidalika kalawan tawajuh aktsaro kalawan leuwih loba aktsaro kana nu leuwih loba min ihtimamihi tinimbang mentingkeunana salik bil amali dhahirati ku pirang-pirang amal dhahir walida sareng tina kulantaran khairun min katsiril amal kadinya kanat bukti naon amalul arifina pirang-pirang amalna pirang-pirang jalmi ma'rifat al-dhahiratu anu dhahir qalilatun eta saeutik fi awahiri amrihim dina pirang-pirang akhir perkarana arifin wa mazalu sareng teureun-eureun arifin nuna eta condong arifin ilal bidayah kana mimiti lima karana perkara pihanu tetep ma dina bidayah min kasrotil anwari buktina seueurna pirang-pirang anwar cahaya bisa babi kasrotil amali kusabab seueurna pirang-pirang amal sumakola teras ngadawuh musonib wallahu a'lam.